Itu aing geus salah sangka kasih ya. Sabenerna mah aing ge teu percaya ieu. Teu aing kabawakeun ku barudak. Yan, wah kitu. Da aing pengalaman teu percaya ieu. Bisa kitu mah jeung nu pangbener bae. Sudah sia ieu pangheulana matakan. Heuh, ning teh saya ari kitu mah jeung nu teu ngarasa bersalah. Kutan kumaha da sia nu matakana. Sok teu ngaku. Geus dak sisek minta maaf teh ribut. Geus mana? Aing balik ah. Al, apen. Al. Abdi minta maaf, oh. Kamu yakin? Ini tina hati yang paling dalam. Maaf, Al. Geus yan dimaafkeun. Aing jeuh al, cenah hate pang jerona. Maaf heuh. Heeh. Geus tenang aja tuh mau mayudak. Engke minta maaf heuh ka Saria. Saria make sewot. Besar urang mah fokus ngusip deui. Oh, dan ini dia lakukan. Kayak macam gitu anukeun. Emang teu. Ada wajah. Berarti mah kena derap video berapa teh? Oh, sama bareto. Anu pun parah ya, lakukan ge na jero cai. Nah, enggak pun. Biung dalam mah ya nageuna jero cai. Tuh. Saya mah gerang lagi utuh. Siapa? Kumasian Anda. Hanya kusian bae. Itu. Sore memang terkembingan. Woi, kumaha yakin? Yang banget deh. Gede Al. Wow. Kalau saya ini dia. Coba dar aja menang nu kitu. Boy, uculan. Ngobrol. Mending menang deh. Ngabelis yakin. Awas kana leungeun, Ceng. Jalan teh. Ceng, saya aja nu terang musuh. Oh, bisa hop. Udah, Ilok teman ini pakai bayal kos ya. Ngobrol ah kin, mending mana ada. Nah, ini kuntuk deui. Geus kemplung kan deui. Ngabelis yakin. Dia alah ya. Saya yang bertemu menang gal dah. Ja. Atuh aing mah mun nanggal desa gede-gede kieu. Ah, paling mah dijual ge sakumaha da nu sagede kitu. Mahal mun menjual mah. Meueun. Kan aing mah pake deungeunna. Ah, paling sakumaha tuh, mun kuat mah aing mah mending keneh mocok. Hasil ujur eta kana mocok. Wah, al. Paling mah keur tuh anu gajer sapoena menang 1 juta. Anu, sok hasil. Saya nggak ada ngejak. Oh, keur tuh keur ngalasumut ka baru. Tah di simut. Eta simut enak keur mahal. Sok maging kilona. Keur itu aing ngajual 60.000 sakilona. Ya, lumayan wah meunang 1/2 kilo BG. Lumayan menjang meuli kuota mah. Urang mah teu penting teu mending ngobor bedeh. Hi, tipu tingnya. Cukutan ngarang ngobor mulut ti beurang. Nyo al sama keung. Urang ngobor mah pada deket. Aing keungan ujur. Ya mah, sing zombinya. Atuh hi, bisa aya maung dan kawan-kawan. Atuh mah mau ngakan zombie. Angger sih mah, kana kitu bae. Terus ketingnya dewa. Kare pugukon kumpul ada dindi. Heeh, teu penting jadi malah naon. Belis mah pesakan gampang. Oh, Di patrol madrasah bewa engke urang kumpulna sa dindi mana? Barang ping kami mah. Sip lah. Yuk urang mah balik bae gini. Tangkel sih, Wak. bagus nama. Urang balik bae. Beukis we beuki baret teh. Nam. Geus burit ongko berenang genam. Deunam. Si banyak lah. Gua ada ki siapa? Kumaha naik mah. Hup. Jadi teh kunaonnya? Suga keur itu. Si Aldi si erek ada si kadiha. Mun teu kadi engke jeung si Irgi.
nyebutnya tadi ke geus keur OTW cenah. Ente elok isal di situ ngaganggu ah. Untuk tenang ke sia jeung si Gil, ke aing jeung si Adi wa. Barang teh kontak dewek. Itu jeung barudak deh. Lain. Oh, baru dak. Yan. Suwe deh. Terus suwe. Terus ini sih ngablang. Tas madahan iyo. Berat ngebor ge sareng di minyak sengit heula. Sik. Tuh kata, kesenangan baterai lah. Kuma timunya. Timu ya, tas pakai ngisi ngelak bapak aing. Wis gana mangkat. Yuk langsung ke lokasi. Ih. Kelayan. Emang baterai naga make HP. Geus kajeun prahara bae kami ge. Nanggan. Al, nganggo bae. Urutnya. Geus kudu rudat, tenang, slow, kan ada aku. Iya, baterai tinggalan. Ih, aing mana tinggalin ja. Nah. Geus di dieu bae wa. Mangaya di dieu ge. Barang teuing di dekat aja. Iho, geus ulah jauh-jauh teuing. Ya. Ke dewe jeung Abdi yo. Ke si Irgi jeung si Reja barengna. Terus tenang jeung aing mah. Mah, aya naon. Basieun. Doa mau masal lima tak burangan ieu. Daging kitu bae. Pada kana mah tangan aing. Atuh sama alu geuning ras bae. Jon, saya nih sok ras lah kaing. Nak aing sia ku sia. Wani sok belum mah. Semut narima sama demong kitu. Sok. Sok. Yakin jadi, yakin. Karuman tidak ngerakeun ujur. Pira gara-gara naon dek kudu ribut. Isin kemen kajileun kumarai mah manteu dijieun film. Naon ilok judulna? Biung manteu gara-gara ngobrol simut. Tulok lain gara-gara ulin peuting. Oh biung geus ka dia nama ngaraho. Kita tanyakeun bae kamarai. Ya, itu baru dak berjujukelan. Dak. Budak leutik bae teh karuman sih sada sih. Ngeut gua lekas. Bisa jeung aing ka dieu. Ya jeung si Igi. Ngeut bu. Ke karumahanan teh. Ja. Ku masih asik sembunyi jeung jeleh ujur kasih Aldi. Udah ring sangar gitu bae mah. Keun heuh hara ku mah jeung Sirian sih. Oh hara, sirian mah jali ieu. Bal ka dieu. Ayan, urang mah ulah jauh teh ngah. Mohon kakak aing. Yan, alon ulah beres teuing. Ih, tu pan keur ngelasimet. Sek ngaran teu. Malah mah ngotayap. Tungke beakeun ku barudak. Kajeun aing mah teu meunang ge. Yan, alon ulah beres teuing. Hi al. Ih, naon yan? Ih naon sia si. Yang masih metreuwas teu beunang. Ih, Doh, uga naon? Gerai ngomong ulah dadakan, ami tong grewas. atuh malu mah ngomong teu melari mulanya inget ngomong. Atuh geng, ami tong grewas. Alah lagi berangan ijo. Ku sora reuwas. Bu, 6. Kertas deui. Yan do, keur kumanan deh. Ngobrol-ngobrol ka bener ah. Jelaing mah jalan berang anjing sieunan bae. Kadeng. Bisna urang mah balik bae ah.
Malu kenan uju. Kami lo kita anjog nah. Geus udah teuing. Geus mah hi. Erek ngaladitan teu. Kita bebenangan. Rumah dia tuh yang baik. Nak batur. Keropan kakaraga orang itu pas mau dupan. Oh sih dah. Anjog man teu. Mah ek lanjutan teu. Biang gi. Kuma. Nek lanjut bae tek misulan si Aldi. Nam lanjut bae. Ki Aldi mah balik ku manehna ge. Nam lumayan padu-padu jang dari sekalian kota juga kemenang bingung sih aduh sekalian dari kota Sada si Aldi bahaya mun kajawan ku si Aldi. Mantebak digasakan bae. Apa-apa teka jelo bae Ih, jeung si Irgi. Kadengan tante. Mun beki gerasi lempangna. Malah tak teu dipagang. Si Aldi lo teka tenggeran deh wah. Alhamdulillah menguncurkan ini. Astagfirullah. Doh, sama ngoros bae. Heh, saya sih kunaon ge ditutupan. Kerat coronanya. Henteu sik. Padu bae teh bacot. Tah sih make nu kitu. Ih, kumaha deh? Teu meunangnya. Yang teu pan geus dalam corona ieu deh. Tah masih deh. Aing mah rudat sieun katepaan. Aduh. Gawat ieu mah. Berdak pisan. Bahaya ieu mun kanyahoan. Hi, Yan. Kan di kadieu hi. Duh, kanyahoan pisan. Depan ieu mah. Gi. Kunaon ditutupan? Atuh sia eta ngaribag. Biasana ge teu kitu teu naon. Yan. Saya sih kunaon ditutupan kitu. Kerat coronanya. Ditu ah. Tinggi. Cing barang gua. Kunaon? atuh kajelun aku mah gara-garanya tuh simet hiris jadi dan kio. Heh, dan kar itu sih buyutnya Juk Justin Juk. Ulah yang serikeun al. Diharasa sih. Anggota mari mil kaci da Juk Smackdown. Gara-gara si Reja ndak ieu. Rup kalon. Ja. Angot mani mah. Kaci da Juk main sumo. Gandeng sia yang serikeun bae. Teu nyaho kami keur sangsara dan kio. Iung sih kitu ujur kalakuana ajaran saada terus ieu. Kina lucu jujur. Lucu-lucu. Gede sih kok di benggulan ku aing. Yuk, urang mah di Benggulan bae si Aldi. Yuk. Nam, Nah, ka dieu si Al. Abrak yang ngapain nah. atuh geng sa ari kitu mah ngarasa teu bersalah. Tukutan kumas anu matakan teu heula sok teu ngaku. Geus dak sesek mancing teh ribut. Ih, boan enggak Kang batur mah. Atuh naka. Mending bener jadi kayak.